dompet kan jadi dompetnya mau kosong-kosong teh jimat dia mah geus menang ngadoaan. Ayo hadiahna ya hadiahna doa supaya anak soleh. Robbi habli Robbi Habli Minas beli naon nu meuli atuh. Robbi habli minas Habli baca sesudah sholat 7 kali sing dawam ya we budak teh soleh. Robbi Habli Minas Solihin. ya Allah berikan kami turunan yang Soleh. dan ya jadi kudu loba amal nyeun ayeuna bunga ke anak maca apa tadi Robbi habli minas Solihin. kuncinya keterbukaan ayeuna pintu rahasia Allah adalah sholat. Jadi kalau anak pengen soleh maka kuncinya sholat sebab mahalul munajat tempat munajat mata kudu ngajaga apa bu 17 rakaat 17 rakaat sholat 5 waktu sebab sholatnya supaya loba itu doa ngusir jurik. Allahumma laka sumtu. Lo malah kasumtu eta mah doa makan atuh rek buka puasa pisan maot salakina batu dah cicing atuh paur saja ieu mah ingat pisan salakina maot galau malah kasumtu atuh curi oge di dahar. Doa supaya maut husnul Fatimah. Allahumma barik Anak. Orma ngajak kan. Ari aja sok makan sok tuang tara mata ke ngadoa heula meh teu babari maut ngadoa rek tuang teh inget kakaruhun lain manggeus kabesekan anjing lain hayangeun ngadoa heula Fatihah heula kakaruhun supaya naon supaya anak teh nu dituang teh jadi tanaga keur ibad ngurus budak moal kukulut sabab sok aya ibu hayang boga budak ai geus aya budak kalaka disik kalaka diton ta eta teh nu kitu teh indung-indung anu kompak goblok dak gelisan hate naon cenah gelisan limbah luar mah gampang krim siang krim malam bersih tah nu hese mah ngabersihkeun hate sok takab asa ben asa pit asa geun padahal goreng pat komo nu beg nu genut oge babari hilap hitut jadi kurang balik di teh supaya bisa hidayahna nempel ka urang sararea. Alhamdulillah. 1 Pancasila 2 kemanusiaan yang adil dan 3 persatuan Indonesia. Rukun Islam yang keempat apa bu? Rukun Islam yang keempat puasa 5 puasa terusnya puasa yang kelima Pancasila persatuan Indonesia. wah keadilan Bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dibutuhkan masyarakat cerah bukan pemimpin yang banyak janji, tapi semuanya pemerintah harus ada bukti. Tepuk tangan untuk yang ada bukti. Alhamdulillah. Tepuk tangan.
Aya amalkeunnya, ya amalkeun, aya amalkeun. Sholawat ya amalkeun. Kamari nu boga makan maemok buat ngeliling, hese mayar. Maca ieu alhamdulillah 3 poe teh maot beres ya hutangna teh. Anu ngobrol wae, teu nya nu ngarobrol wae keur ngaji beres sholawat ieu, isukna teh maot. Daripada ngariweuhkeun diri ka sasarea. Ya. Supaya kabayar supaya kabayar aris, supaya kabayar cicil, baca sholawat ieu. Insyaallah nu atos-atos oge abdi ngamalkeun sholawat ieu, gaduh pasantren teh jadi 3 asalna hiji. Terpilih ieu mah eceuk nya. Hayang boga imah teu ngontrak wae, hayang salaki usaha maju baca ieu sakali tos netepan, insyaallah bakal barokah. Amin ya Allah ya Rabbal. Sok atos. Sekarang kita baca sholawat silsilah Nabi.